ya resepkan nu geulis kan watak eta satungtung watak sia dihayukeun moal luhur sia malengos urang neuleun nu jore urang gajepian kan watak eta goblok sia deureun nu jore tadi nu geulis aya resep kuari nu jore aya benduk eta watak urang istighfaran astagfirullah Gusti ampura mata abdi encan kuat abdi ngalawan watak mata ketika neuleun nu geulis ngarenghap ranjug hayang nanyakeun nomor HP-na ketika nu jore ngarenghap ranjug embung jasa dibere nomor HP-na ge jang naon watak ketika terus bae diisi pada itu makhluk Allah ieu makhluk Allah Gusti ieu teh nang Gusti aya hikmahan jeung aya rahasia Gusti abdina bae ieu teh anu menanggapi jeung nu neuleun encan bisa bere abdi kakuatan Gusti engke ge sarua bae neuleun nu geulis neuleun nu jore lain geulis jeung jorena nu dideuleu adalah pada makhluk Allah pada endeka Allah beda geus teh eta thariqah teh lain zikirna hese teh kikituanana boh zikirna mah teu babari illallah cawamun sagede ge illallah eta guru tarakat tolol tah mah kitu ngariung bae asal dinusugi angel la ilaha illallah dinususah bae ngan 10 itu mah digantung tah mah kieu kos kitu mah eta beta hese teh kos kitu masyaallah supaya akur bae ka Allah ikhlas nah ieu neangan nu ikhlas nu hese torekat ngaguru torekat si saminggu tamat heran ini beres ya geus beres ya nah ieu kuari ente geus datang ka Daulah Sugro nah ieu kuari geus datang ka Kubra saminggu tamat aya nu ngapingna sah jalai gitu thariqah bati baheula ge ye jadi ulah waka ditaekeun ja ieu mah lain ngaji cara amil jurumiyah lain ngaji teh ieu mah ngaji rasa jadi tingkah supaya karasa mun maca sholawat supaya karasa seakan-akan kangjeng aya di hate mun urang zikir ngaji rasa supaya karasa Allah aya di hate jadi supaya ngeunah entah aya babacaan ngeunaheun mun maca Quran ngeunah karasana maca sholawat ngeunah salat nu mantak salat de Allahu akbar nyana bangun eueuh kacape atuh ngeunah urang mah 2 rakaat 3 rakaat 4 rakaat aja bae nyang hunjar kieu aja olahraga bae di masjid ke salat teh deuk salat ke kikieuan heula Allahu akbar beres aja bae ngedeng di Mekah eta kos dari itu lain hayu salat ganjaranana 100.000 masyaallah lain lobakeun salat henteu pan pura-pura zikir geuna tunggu batur adzan hudang nya henteu ku husu-husuna parenganan bola mun ditandean mah saember mangacai aya ku ada jelumana di dieu nah ikir cerita para ahli-ahli Allah subhanahu wa ta'ala engke kumaha tah ku tajem-tajemna pemikiranana akalna henteu dicampuran ku makhluk jeung dunya caan diberelah ku Allah masyiah nyaho kana hakikatna sehingga dibere ilmu toy aya nu henteu dibere aya nu dibere tah kumaha Allah bae merena aya anu lempang ka Makasalengka, Dua Lengka dan lain sebagainya. Aya anu neuleuh kana hakikat dibere informasinya ngan teu meunang ngabejakeun anu. Iza qalat hazami fasaddiquha fa inna ma qalat hazami. Di mana Nyi Hazami ngomong dina Alfiyah bener ke lantaran anaon nu diomongkeun bener bae. Saminggu kaharep diomongkeun bener, sabulan kaharep diomongkeun bener, satahun kaharep Nyi Hazami mah mun ngomong bener bae. Eta seorang waliyatullah awewe aya baheula ngaranna Nyi Hazami. Asalnya ngomong benerkeun. Nu mantak Imam Sibawe dijuluki Nyi Hazami.
sebab naon nu diucapkeun ku nyana caknya meunang-meunangkeun bae geus Imam Sibawi mantap jejegut ahli nahu adalah Imam Sibawi disarwakeunana jeung Nyi Hazami seorang waliyatullah idza qalat Hazami fasaddiquha nah eta jelema nyawa nah ieu ge komo Tuan Syekh Abdul Qadir komo Imam Abu Hasan Asyadzili dan imam-imam nulai urang nyaritakeun boro-boro Tuan Syekh Abdul Qadir carita Ki Umar Rancalang bae geus pohara carita Syekh Asnawi geus luar biasa geus komo Syekh Mansur mah lain lalagaan geus sakecap nyata jasa kunaon eta bersih mata hatena nah ieu ge aya zakar ba'dul arifin min ahli al-kasfi wa tamkin annahu yanzalu fi kulli sanatin 300 alfi baliyah wa 20 alfan minal baliyat ba'dul arifin yakni sebahagian ahli ma'rifat wali berarti min ahli al-kasfi wa tamkin nyana nyaritakeun diturunkeun unggal tahun dina poe Rebo akhir disebut Rebo Wakasan 320.000 panyakit 320.000 panyakit diturunkeun malam Rebo wa kullu dzalik fil yaumil arbi'il akhir min syahri Safar nah Rebo nu bakal datang Rebo akhir bulan Safar disebut Rebo Wakasan hari Minggu Senin, Salasa, Rebo ngahenen karasa jero siapa sok aju ka mana bae aduh eta ge beunang dikolot ai utang hitung teh pan Senin-Senin Salasa Rebo kolot eta bisaan bae ngahenen karasa jero hih sok aya tungtungan kitu terus bae ka dieu nah bogan diturunkeun jeung nu kitu ijazahna baheula fayakulu dzalikal yaum as'aba ayyamis sanah maka di poe Rebo eta pang berat-beratna poe dina satahun geus di dinya aya penangkalna meunang ti Allah kumaha carana salat 4 rakaat yaqra'u fi kulli rak'atin minha ba'dal Fatihah surah inna a'tainakal kautsar 17 marrah rakaat awal inna a'taina 17 rakaat kedua al-ikhlas khamsa marrat rakaat katilu dan selanjutnya ngan mun aya nu ngajak di perumahan di masjid di mushola di sekitar urang ulah milu bid'ah kok bid'ah sih kiai ngabejakeun jelema-jelema nu khusus lah nu salatna urang mah ulah geus ngeunaheun ku urang mah ulah salat ngeunaheun sok maksa bisa henteu tungtung nama lain katangkal eta teh panyakit entahan nya mengondang panyakit ulang susul aja jelema khusus ulah urang kecuali anu mampu nya geus nyaho eta mah nyanggakeun sadaya-daya ngan urang mah tetep ulah milu besi aya ajakan-ajakan ti masjid ti lembur mana ti billahi minasyaitonir rajim bismillahirrahmanirrahim wa tathbutul qasamatu fil qatli lan tetep opoh al-qasamatu bersumpah fil qatli ing dalam pembunuhan bimahali lausin kalawan panggonan atau ing dalam panggonan laos wa huwa lam tawiya laos qarinatun iku qarina lisikil mudai kadue bener wong kang dakwa bian wujida qatilun fi mahilatin kalawan yen tahti nemu sepuh qatilun kang den pateni dalam panggonan
Qaryatin saghiratin li'adaihi atawa kampung kang cilik kadue pirang-pirang musuhe qatil aw tafarraqu anhu jamun atawa narima pisah-pisahan saking qatil sapa wong akeh walau taqabbala sofa barisan loro likitalin kedua perangwan kasyafuan kotili lan narima inkisaf ya sofani saking kanden bunuh Faindil tahama kitalun falausun maka lamun narima campuh apa peperangan maka utawi laus bihaqi sofil akhir ikut teteping dalam hake barisan kang wa ilam yaltahim bihaqi sofihi maka utawi laus ikut teteping dalam hake barisan Hadatul adli lausun lalu tawi nyaksiakeun wong adil iku lawas wa kadzabiduna wan nisaa'u wa kadzal iku kaya ikilah adli utawi abidun pirang-pirang hamba aw nisauna atau pirang-pirang wadon wakil lan den ucapakeun apa yustaratu syaratkeun opo narima pisah ya kau qasakotin wasibyanin wa kitu kufarin lausul bilaswahi utawi ucapan pirang-pirang ongkang dan pirang-pirang bocah nu teu mau kitab mangahararan bae aku parinlan pirang-pirang kafir nu mantake mararondok atusia yang naon atuh waktu lain pake mararondok pake ngahunang-haneng kos kupodia we laos uniku laos bila sohi dalam munggu kaolaso sakumaha anu kusim kuring dijelaskeun minggu kamari bahwa dina minggu ieu urang ngamimitian donatur pikeun acara haul perlu dikanyahokeun supaya urang mantep ibadah ka Gusti Allah Subhanahu wa ta'ala hiji urang iman ka Allah dua iman ka Kangjeng Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan selanjutnya nomor kahiji pisan urang kudu iman ka Kangjeng jeung kudu cinta dibentukeun kurang ku babacaan maca sholawat ka Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam deuk nu mana bae maca sholawat jumlah sholawat 4444 urang kakarat talar hiji 4444 kakarat talar hiji atawa dua jadi lobaan keneh nu geus katalar talobaan uncan asana moal katalar kabeh dipaksakeun ge datang ka dikubur moal bisa
nomor hijina sholawat ialah maca dalailul khairat dihizib-hizib ngan kudu ijazah poe Jumat di dieu ka dieu poe Sabtu di dieu ka dieu poe Minggu di dieu ka dieu kudu ijazah teu meunang sabaca-bacaan cenah dek dibaca bae sholawat ieu loba nu kajadian haju ngahaneng ditanya boro-boro ku batur ku pemajikanana ge teu daek ngajawab mabok sholawat jadi sholawat ge loba teuing mah mabok saruha bae ulah kula wanitip ulah dibaca eta dalail lamun can ijazah sebab keras mun cara obat mah milikna ieu model ektasi jadi ieu mah asal dileg-leg atuh geus aju molotot mun cara rokok ieu megele ganja ulah urang lamun sayur bae tadi ganjaan model di Padang di Aceh sayur tadi ganjaan keur ngadahar keneh haju berat bae mata hayang es kuat eta kakarak sagrintil lamun dihisep waduh dunia lenyap urang asa ngapu asa jadi raja asa doang atuh henteu bantak haram ieu ge maca bangsa dalail teu diijazahkeun heula lain hiji lain dua walah wah weuleuh ulah ahli-ahli Allah lah nu neruskeun perjuangan Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam para khulafaur rasyidin para sahabat dilanjut ku para tabi'in terus di zaman a'immatul arba'ah Imam Maliki, Imam Syafi'i, Imam Hanafi, Imam Hambali. Dilanjut terus ke tahun 500-an. Zaman Tuan Syekh, zaman Imam Ghazali. Terus dilanjut ke belah di urang mah zaman para wali-wali sana. Terus dilanjut ku al-ulama warasatul anbiya di urang aya Syekh Maulana Hasanuddin Banten nu geus teu asing deui di Banten Babat Banten tuluy anakna Maulana Yusuf dilanjut terus ka dieuna ku para ulama-ulama Allah nu henteu berbau Golkar berbau partai hatena bener-bener hiji beli i'la'i kalimatillah ulah asup partai kudu tanpa asup partai acak-acakan pan cenah kitu amat teu kaharti aing mah moal kaharti Gusti mah sia mah ngajina ge nundutan bae deuk kaharti di mana tuh ongko cenah ulah asup partai ongko kudu asup partai asalnya anti jero partai berjuang ulah cara kiai Golkar hayang duitna hayang pamerekna hayang pangagung eta nu ulah sebab tanpa asup partai secara praktis urang eleh ku batu tapi ketika urang asupna asal-asalan jadi ngarusak kumaha sih cenah kieu kitu we pokona mah sia mah
emang teu kaharti balik beus yang mamaning ge ka ditu emang sia teu kaharti bae naon ge kudu kitu bila perlu nyieun partai jangan dobrak kebatilan ngan hese jasa neangan figur neangan sosok anu ikhlas tanpa dibarengan ku ikhlas moal beres boro-boro berjuang di negara cacak-cacak khusus di agama geus komo deuk ngadirikeun negara deuk diganti ku urang ieu dasar-dasar negara make dasar-dasar Al-Qur'an kudu ngan diperlukeun ikhlas sabar jadi kudu nyieun sebenarnya orang ge partai ti kuari jang kahareup usulkeun PKB geus aya mungsrut petilu 2 kali mungsrut PKS 4 mungsrut pan mah lain mungsrut teh mah odol-odolan zaman guys bintang bulan komo bintangna di mana bulanna di mana aja partai-partai Islam tah ieu encan katingali bergerak nah sebab daun sebab teu ikhlas pada ngabogaan kepentingan setungtung pada ngabogaan kepentingan di luar ketentuan moal ngahijina naon ngahijina dina eta bae diunti aya be unti ayo eueuh unti neangan atuh emang nu dimaksud ge unti atuh geus we ka ditu jadi kunti nah ieu lamun urang mantep mah nyieun partai sok geura dipangmikirankeun coba urang nyieun partai naon hayu asal lillahi ta'ala ulah aya unsur-unsur naon karak dinya mantep wah cenah kiai hese ulah ya sama tuh ulah neangan nu ikhlas teh boro-boro jangan dirikeun agama nu mantap kuari perang eleh teu ikhlas lamun urang ikhlas wow la ilaha illallah hiji ikhlas jeung la ilaha illallah sajuta teu ikhlas timbang di akhirat nu hiji bakal leuwih berat tibatan dunia jeung isina dunia jeung isina ditimbang jeung la ilaha illallah hiji ikhlas beratan kereh la ilaha illallah sajuta la ilaha illallah tapi teu ikhlas gitu kene maca sholawat eueuh nanaon salat tu ikhlas 2 rakaat doang jeung 1000 rakaat teu ikhlas bakal beratan nu 2 rakaat 2 rakaat salat ikhlas ngambai ka handap 1000 rakaat tapi teu ikhlas apung-apungan kitu perbandinganna rakaatani 2 rakaat ti jelema ahli Allah eta leuwih ngaberatkeun timbangan dibatan Habib banu sok arari ibadah barariasa pikih doang eta kan keterangan loba jasa mantap ku ikhlas mah bakal menang nanaon di zaman Kangjeng Nabi saeutik kan sahabat ikhlas menang zaman tabiin saetikan non Islam ikhlas menang urang kuari lantaran teu ikhlas ngadenge peperangan eleh teu ikhlas tapi lamun ikhlas masyaallah pokoknya bisa dibuktikan aya nu hese ge urang ikhlas insyaallah babari diomongkeunana hese dilaksanakeun. Tumantak coba teangan ikhlas ku cara kumaha bae dibentuklah ku ahli-ahli ikhlas supaya mantep ialah thariqah. Ieu teh janga ikhlaskeun. Geus bisa ikhlas teu kudu asup thariqah.
kudu asup thoriqoh teh penemuan ahli ikhlas geus saha anu nyieuna nyanalah anu dipake ngaran Imam Syafi'i boga ikhlas boga thoriqoh Syafi'iyah Imam Maliki thoriqoh Malikiyah Imam Ghazali Ghazaliyah Tuan Syekh Abdul Qadir Qadiriyah Imam Naqsabandi Naqsabandiyah Imam Rifai nuduhkeun kieu ieu carana Rifaiyah Imam Tijani Tijaniyah terus misalnya Haji Pendi bisa nuduhkeun Haji Pendiah geus bae kitu misalna ikhlas dan dagang karungna Pendiah aduh eta perlebuan teh nuduhkeun cara-cara ikhlas bisa dipertanggungjawab lantaran kabeh ge akur ti Kangjeng Nabi ngan di Kangjeng Nabi mah teu dipraktiskeun sebab langsung kabelah dieuna mulai ti sahabat ti tabiin dibentuk aya zikirna aya tafakurna aya muraqabahna aya khidmatna macak cek Tuan Syekh Abdul Qadir hei manusia ulah suuzon sakali sapoe atau saminggu atau sabulan milu gerajeng kula diuk babarengan engke bakal kapanggih ngeunahna ibadah sapoe baik can kapagi sapoe coba saminggu can kapagi saminggu coba sabulan engke ge bakal kapanggih aya beda perasaan batin ulah zahir bae coba do diurusan teh batin coba urusan coba bisa sapoe ge sapoe teu bisa sapoe saminggu coba teu bisa saminggu sabulan coba datang ka kapanggih ku kula dek dituduhkeun hayu milu jeung kula diuk babarengan asal ulah nundutan cak cenah teh sebeuting wuduk silaka ke gara-gara cek Tuan Syekh kula lain sombong dek nuduhkeun dek diajak ka Allah lantaran kulana geus wau jeung Allah fokus di urang we hayu urang ka bupati hayu sia ki aing geus wau jeung bupati hayu aing geus wau jeung gubernur Atut hayu geura ku aing diumrohkeun sia hayu geura ge dimunggah hajikeun dibangun engke ge mungsut geura sia diajak orang ka presiden lantaran geus wau urang lamun aya jelema ngajak ka presiden nyandana teu wau siapa aya geuleuh tampiling ku aing sia ngajak aing tuh aing geus wau urang geunaheun diajakna ka dieu jalna ka dieu bahkan atuh aman bahkan diaping di ke presiden wih ngeunah geus kontek-kontekan jeung nya iya bapak ada di mana ini warung kopi oh iya presiden lagi di warung kopi iya bohong berarti itu presiden masa presiden nongkrong di warung kopi emang presiden lain jelema cak presiden oh atuh boleh bae atuh teu boga muruah satahap orang pasar mah barang dahar di pasar tuh masalah tapi ustad badahar di pasar di masalah wih udah ustad dahar di pasar nangtung di daharna jadi masalah ayo orang pasar mah tugas tadi masalah gitu jadi sama kom nah ieu dek jaritakeun ahli Allah nu ku urang kuari dek dihaulan adalah Tuan Syekh Abdul Qadir Al-Jailani. Lobalah para habaib nu nanya kenapa si Pak Kiai maulidan enggak dibesar-besarkan kok haul Tuan Syekh dibesar-besarkan maulidan mah unggal lembur hayu terus eta ge sarua di dieu maulid di dieu mun dihijikeun gede lantaran merasa memiliki kabeh pada hayang ari haul mah kan aya aturan-aturanana
jadi ndek baik mangga ngan lepas di aturan bakal moal aya nu daraekeun sebab patalina khusus jeung batin hiji nu nyekelan haul mah ulah hayang kampamere napan hese tah pan hese ieu mah ongko haul tuan seh ongko nyana lumayan jadi sakeuna ieu kajian dapur mah sia bakal anggeus sakali dua kali moal aya nu nerus moal aya nu hayang-hayang antaran eta tah di jero ulah hayang bahkan kudu berkorban ti heula mentak loba nu ngayakeun haul hajung geusaan bae kunaon atuh menangna 10 juta nu 5 juta ka kantongnya pan eta kos kitu pan bolon eta kos kitu teu meunang tah ieu syarat-syaratna loba mentak lamun teu anggeus nyana ijazahna atuh mal beres dan mentak kudu make ijazah maulidan mah bebas-bebas nah ieu ahli Allah nu ku urang neuk dirayakeun mentak lamun batur hajat nanggap orkes biasa urang nyumbang abeh kana-kana bareng maksudna yuh keliningan jaipongan aing ge nyumbang tah 1 juta 2 juta 3 juta maksud sia nyumbang pokona di akhirat mah ge ulah sia bae kana neraka aing ge milu atuh peduli pantah nah ieu ge urang peduli ahli Allah urang supaya kabawa ku ahli Allah jadi akhiratna ahli-ahli Allah lempang dina cahaya ikhlasna nuku Allah engke ditahan ulah waka ka sorga coba tungguan heula mana nu baheula milu nu baheula peduli ulah waka ka sorga ulah tahan cahaya nanggeus ngemprai yauma yas'an nuruhum dina poean nyana leumpang di jero cahaya ilmu jeung ikhlasna maka nyana geus hayang ka sorga ditahan ku malaikat ditahan Allah ke tungguan heula cak Allah melalui malaikat beusi aya murid-murid anu baheula milu engke tinggalin waduh nyana nangtung digeupai kadi geus aya iya je pendik weh sono iya enggak pernah ikut ini mah aduh di sono ih cekena ieu ge milu ngaji meren teu henteu ya milu mah milu pangtukangan lah di ditu tah eta pan ngeri urang di kitu-kitu nah ieu ge urang dihijikeun Imam Rifai, Imam Tijani, Imam Naqsabandi dan lain-lain sebagainya ngapada-pada ngabogaan bendera wasiqal ladzina taqau ilal jannati zumara digiring jenengan iman ilal jannati ka surga zumara kelompok-kelompok kapilah-kapilah rombongan-rombongan libatkan diri urang deuk melalui rombongan mana ajeuna kula mah boga bendera koneng atuh Allah saya siap percaya apa kali ya geus cenah kula percaya di Golkar ayo geus pokona mah babarengan ke lempangannya nama ti polese gulimpang wah cenah ge ulah sok kitu endeu kitu bae endeu kitu bae kadele di dunia lagi sing gulimpang kiai nu ka Golkar tanu ngabenerkeun ekstrim tah maka nah ieu urang deuk ngarayakeun seorang wali Allah subhanahu wa ta'ala maka babarengan kula mah mentana petakeun ikhlas boga cenah ieu duit deuk sodaqah 10.000 teh ikhlas ulah bogana 100.000 ikhlas eta bae daripada 10.000 teh ikhlas maning nu ikhlas 100 dibalik tadi itu tadi ngomong deuk sababana ge ikhlas boga duit 1 juta ikhlasna 100.000 boga duit 100.000 ikhlasna teh 10.000 boga 10.000 ikhlasna 1.000
boga 1000 ikhlasna 100 geus bae bukan nama jadi teu kudu peureum teu kudu ikhlas tah balangkeun beda suarana ge kelecring ditoel ku babaturan pan sieun masa sada ikhlas sakitu geus bae geus pokona nu ikhlas bae ulah datang ka mere 100.000 datang ka imah ngirisan cak pamaji kunaon ka aduh kakak inget bae mere 100.000 can nyorang kakak mah ye mere 100.000 coba aya 7 angin tau emang iya kakak asana paranas tiris ye sodako 100.000 daripada 100.000 haju paranas tiris mendingan 1.000 bae ikhlas kak udah bangun bunga nama ti mantas gaji sodako kadi kakak mah ikhlas bara duit 1.000 paingan atuh teh bakal ikhlas ka eta ge kombali meuli rokok cek kadijakeun bae meuli rokok aya kombalina geus teu dideuleu-deuleu di dikadijakeun duit teh sabaraha duit 10.000 meuli rokokna 5 aleuh 10.000 meulina 5 jadi sabaraha tah sasana eta wes kadijakeun tah paling ge 1.000 2.000 geus loba omong ikhlas penting di aku baik ku Tuhan Syekh kayak cakuan saya teh ieu saya ya abdi nu sidok teh sanes baruit 2.000 belah ditu cakuan saya teh ge kue kemarin mah make bendera anu 10.000 nu 100.000 belah dieu nu 50 belah dieu anu 10.000 belah dieu nu 1.000 mah geus di mana bae nyana lah ya Allah ya Rabbi Karim komo tamanu segala geus ngondisikeun hewan dan lain sebagainya alhamdulillah unggal tahun aya nu geus peduli kitu ya sapi ya munding dan lain sebagainya kitu nah ieu keur carita penerus penegak agama Allah Subhanahu terus eta kakuari negakeun agama lamun teu ikhlas acak-acakan bae engkena beda ngomongna kudu aya ikhlasan haram cak kajen kukuman haram cak aing haram beunang saminggu dibere eta teh haram budak haram dibere di budak eta haram sebenarnya mah dibere di eta mah terserah sararia eta mah terserah tah atulah aya keteranganna ieu eta kiai lamun geus kos kitu tah berarti itu mimiten budak kredit teh haram sia aya bae budak kredit teh lah pertimbangkeun heula berkati lo lah tu aya ieu keteranganana milu kanu ngameunangkeun bae si ulah hararesep kiai ai keur ieu haram ai ku ari kitu udah loba omong tadi beres sekupit tah ku sorum oh paingan asana ieu mah kieu mah lamun dibere apan sama meureun dakwah kitulah kira-kira jadiana ngahayu-hayu eta kiai oplo eta teh kiai teu boga ikhlas mantap ge teger jelema nu boga ikhlas mah teger terus di dunia ieu anu teger gembangkeun agama nu boga ikhlas asal teu boga ikhlas mengpeleh tayelah ahli ikhlas disebut para wali-wali Allah terus datang ka kuari terus haju deuk nurunkeun ilmu kawalian atuh siapeun jasa guruna baik nu geus maot maupun nu harirup keneh ieu ilmu teh deuk dibikeun ngan saha nu kuatna ieu saha anu siap masyarakat siap ngabedakeun kahirupan nu biasana peuting teh hees ieu mah supaya hudang heula kitu bae heula siap tanti batur bakerek nyana mah nonton bola hudang weh siap teh mah kiai cajak kiana teu kudu dibejaan tangkorak sia meureunana pugu eta nu ngundang tsunami
ieu mah siap batur kerek nyana mah hudang tafakur ka Gusti siap kitu heula siap henteu batur mah gagayaan nyana mah cumplang-campling lain teu kabeul memehna ieu memeh husul ilallah jadi kudu dirobah watakna ieu mata hayang leuleuh nu indah-indah tutup ulah ceuli hayang ngadengen nomor-nomor ulah mata hayang ngahes bae oper urang tadina ieu sungut teh daek babacaan dibere babacaan bae ieu dirobah siap henteu model kos kitu nu tadina nyana teh embung jasa kahujanan antep awak supaya kahujanan kok bisa gitu sih dirobah moal jadi khorikun lil adat mun nyana henteu ngakhorik-khorik heula dirina ngarobah perwatakan nah ieu watak urang teh hayangna sebeuh bae robah ku urang supaya lapar bae eta doang teh deuk siap tah henteu kikituana mun urang kawin-kawinna dititah bae sanajan deuk mengarah kawalian ge kawin mah dititah bae ngan urang teh lamun kawin mah ulah kanu bogoh tuh pan sia mah embung kan embung bogoh jasa ka ieu ngan kulantaran ieu mah bogoh mah watak teh mah birayu watak ieu mah aya awewe hiji umurna geus 45 tahun encan kawin nah ieu parawan amangan geus 45 tahun berarti kan aya kekurangan di dirina mungkin hideung mungkin pengek mungkin bae jebleh mungkin dan lain kemungkinan deuk ka Allah mah ieu aya nu geulis jasa ieu nu jore jasa pan watak urang mah hayang ka nu geulis milih nu jore tuh kan sia mah embung lain mah sakeun kajenting teu jadi wali aing kajenting teu jadi wali ge sakeun kunana tuh ampere teu naik cenah kos kitu siapa mikiran ampere bae Pak aduh Masya Allah ka eta hese ta kos kitu hese nah ieu cacarakan jadi wali teh ya ulah nuruteun perwatakan kan hese ta kos kitu jam hiji keur meujeuh ngeunah watak urang ngeunah jasa hese udah nu mantap kudu aya pembimbing khusus bila perlu nyana di harapan guru jam hiji udang sia mandi mano cenah tunu mandi sia mandi salat dipaksa dicarekan entek cik Tuan Syekh Abdul Qadir sapoe bae milu jeung kula atawa saminggu hayu lain titah dahar milu sapoe teh dek dibere jangan jeung dek ditembongkeun cara-cara ka Allah ieu sia deuk ka Allah mah kieu yeuh jadi nyontoan nya deuk ka Allah nah ieu babacaana ieu carana ieu kieu diukna kieu nantungna kieu dan lain sebagainya ayo coba praktekeun bener engke ge lain deui gitu ketika urang zikir tegep sukuna nu kenca ka jero nu katuhu kaluar rada diasupkeun ka jero tindihan saeutik ulah robah leungeunna di luhur di dieu aya dua rupa aya anu okos tahiyat akhir diuk teh aya anu kos sila ti Kangjeng Nabi aya keteranganana ngan qadiriyah mah milih sila sok geura sila peureum seakan-akan ulah neuleuh dunia peureumkeun geura peureum ieu berarti peureumkeun mata hate kana dunia pencerongkeun ka Gusti Allah sok geura mulaian zikir sesuai jeung aturan napasna kakarak geus sahiji dua grebeg naon tah ulah beunta ulah moal aing moal beunta besi pocong tungtungna mah beunta henteu babacaan henteu diatur cara lantaran kieu ketika urang salat ye thariqah ye Allahu akbar mulai tahareudang tah di thariqah mah hareudang teh watek sebab kahayang nafsu sebab si kahayang nafsu sia mah tiis geus dicoba ku Allah dihareudangkeun
tegerkeun eta hareudang mah ieu adalah watak sia nafsu nu bertentangan jeung watak. Ketika dibere hareudang nafsu sia teh hayangna tiis eta mah biasa tahan dika Allah keun Gusti ja abdi nu Allah panas ge ti Allah hareudang ge ti Gusti lah dek dika Allah keun bae keur ngaji mah bener coba sia salat hareudang geus bae ieu si make bajuna cegana kandal deui nya buka ku aing make kaos rin sahabak lah eta dibere ta cara-cara Allahu Akbar tengah penting ulah aya kipas ulah aya na ulah make salat urang mah panas stel khusus henteu kipas ngagelenggeng bae eta lain kitu tafakuran ka Gusti berarti watak abdi teh hayang tiis dilawan ku urang syarat-syaratna ulah robah awak teh mun nangtung ulah aya robah saeutik-eutik aja dilawan ku urang panas teh hareudang dilawan watak teh mah hayang ke sarakaat 2 rakaat tah urang takbir dirobah ku Allah tiris model eta model kos kitu teh dibere tiris jipan jadi tiris sih. Nah, tiris teh age ai katirisan teuing mah ieu watak hayang panas. Nah, kumaha ieu carana supaya hayang panas? Ulah make simbut, ulah make jas. Tiris ti Gusti Allah. Watak urang embung kada tiris hayangna sedeng. Da kitulah perwatakan urang engke kebal-kebal eueuh tiris, tenang, tentram, bakalna asa di mana urang ku ngeunah-ngeunah teuing. Kos gitulah tang ngalawan eta tah ketika panas ulah make kipas ulah make AC lawan ieu mah watak urang ngalawan watak we ketika urang lapar hayang dahar watak mah kos kitu ulah sia terus laparkeun meunang bae 2 poe siap kuburan ieu tetep urang dahar kudu nginum kuna ukuran bae ukuran jam ibadah eta thariqah teh kos kitu lain sakadar zikir diikhlaskeun ka Gusti Allah praktek-praktek eta lah nu hese ketika urang lempang neuleun nu geulis kan ari geus ditapakuran mah ku urang hei mata sia resep ka nu geulis kan watak eta satungtung watak sia dihayukeun moal luhur sia malengos urang neuleun nu jore urang gajepian kan hei watak eta goblok sia deureun nu jore tadi nu geulis aya resep kuari nu jore aya bendu eta watak urang istighfaran astagfirullah Gusti ampura mata abdi encan kuat abdi ngalawan watak mata ketika neuleun nu geulis ngarenghap ranjug hayang nanyakeun nomor HP-na ketika nu jore ngarenghap ranjug embung jasa dibere nomor HP-na ge jangaon watak ketika terus bae diisi pada itu makhluk Allah ieu makhluk Allah Gusti ieu teh nang Gusti aya hikmahan jeung aya rahasia Gusti abdina bae ieu teh anu menanggapi jeung nu neuleuna encan bisa bere abdi kakuatan Gusti engke ge sarua bae neuleun nu geulis neuleun nu jore lain geulis jeung jorena nu dideuleu adalah pada makhluk Allah pada endeka Allah beda geus teh eta thariqah teh lain zikirna hese teh kikituanana zikirna mah teu babari illallah cawamun sagede ki illallah eta guru tarakat tolol teh mah kos kitu ngariung bae asal dinusugi angel la ilaha illallah dinususah bae ngan 10 teu maning digantung teh mah kieu kos kitu mah eta hese teh kos kitu Masya Allah supaya akur bae ka Allah ikhlas nah ieu neangan nu ikhlas nu hese torekat gugur ngaguru torekat si saminggu tamat heran ini beres ya geus beres ya nah ieu kuari ente geus datang ka Daulah Sugro nah ieu kuari geus datang ka Kubra saminggu tamat aya nu ngapingna sah jalai gitu thariqah bati bae lagi
jadi ulah waka ditaikeun ja ieu mah lain ngaji cara amil jurumiyah lain ngaji teh ieu mah ngaji rasa jadi tingkah supaya karasa mun maca sholawat supaya karasa seakan-akan kangjeng aya di hate mun urang zikir ngaji rasa supaya karasa Allah aya di hate jadi supaya ngeunah entah aya babacaan ngeunaheun mun maca Quran ngeunah karasana maca sholawat ngeunah salat nu mantak salat de Allahu akbar nyanda bangun eueuh kacape atuh ngeunah urang mah 2 rakaat 3 rakaat 4 rakaat aja bae ngang hunjar kieu aja olahraga bae di masjid ke salat teh deuk salat ke kikieuan heula Allahu akbar beres aja bae ngedeng di Mekah eta kos dari itu lain hayu salat ganjaranana 100.000 masyaallah lain lobakeun salat henteu pan pura-pura zikir geuna tunggu batur adzan hudang nya henteu ku husu-husuna orenganan bola mun ditandean mah saember mangacai aya ku ada gejelumana di dieu nah ikir cerita para ahli-ahli Allah subhanahu wa ta'ala engke kumaha tah ku tajem-tajemna pemikiranana akalna henteu dicampuran ku makhluk jeung dunya caan diberelah ku Allah masyiah nyaho kana hakikatna sehingga dibere ilmu toy aya nu henteu dibere aya nu dibere tah kumaha Allah bae merena aya anu lempang ka Makasalengka, 2 lengka dan lain sebagainya. Aya anu neuleuh kana hakikat dibere informasinya ngan teu meunang ngabejakeun anu. Iza qalat hazami fasaddiquha fa inna ma qalat hazami. Di mana Nyi Hazami ngomong dina Alfiyah benerkeun lantaran anaon nu diomongkeunana bener bae. Saminggu ka hareup diomongkeun bener, sabulan ka hareup diomongkeun bener, satahun ka hareup Nyi Hazami mah mun ngomong bener bae. Eta seorang waliyatullah awewe aya baheula ngaranna Nyi Hazami. Asalnya ngomong benerkeun. Nu mantak Imam Sibawe dijuluki Nyi Hazami. Sebab naon nu diucapkeun ku nyana cak nyana meunang-meunangkeun bae geus Imam Sibawe mantak jejegut ahli nahu adalah Imam Sibawe. Disarwakeunana jeung Nyi Hazami seorang waliyatullah idza qalat Hazami fasaddiquha. Nah, eta jelema nyawa. Nah ieu ge komo Tuan Syekh Abdul Qadir, komo Imam Abu Hasan Asyadzili dan imam-imam nulai. Urang nyaritakeun boro-boro Tuan Syekh Abdul Qadir carita Ki Umar Rancalang bae geus pohara. Carita Syekh Asnawi geus luar biasa, geus komo Syekh Mansur mah lain lalagaan geus sakecap nyata jasa. Kunaeta bersih mata hatena. Nah ieu ge aya zakar ba'dul arifin min ahli al-kasfi wa tamkin annahu yanzalu fi kulli sanatin 300 alfi baliyah wa 20 alfan minal baliyat. Ba'dul arifin yakni sebahagian ahli ma'rifat wali berarti min ahli al-kasfi wa tamkin nyana nyaritakeun diturunkeun unggal tahun dina poe Rebo akhir disebut Rebo Wakasan 320.000 panyakit 320.000 panyakit diturunkeun malam Rebo wa kullu dzalik fil yaumil arbi'al akhir min syahri Safar. Nah Rebo nu bakal datang Rebo akhir bulan Safar disebut Rebo Wakasan. Hari Minggu Senin, Salasa, Rebo ngahenen karasa jero. Siapa sok aju ka mana bae? Aduh. Eta ge beunang dikolot ai utang hitung teh pan Senin-Senin Salasa Rebo. Kolot eta bisaan bae ngahenen karasa jero. Cih sok aya tungtungan kitu. Terus bae ka dieu nah, bogan diturunkeun jeung nu kitu. Ijazahna baheula. Fayakulu dalikal yaum as'aba ayyamis sanah maka di poe Rebo eta pang berat-beratna poe dina satahun. Guys, di dinya aya penangkalna menang ti Allah.
kumaha carana salat 4 rakaat yaqra'u fi kulli rakaatin minha ba'dal fatihah surah inna a'tainakal kautsar 17 marrah rakaat awal inna a'taina 17 rakaat kedua al-ikhlas 5 marrat rakaat katilu dan selanjutnya ngan mun aya nu ngajak di perumahan di masjid di mushola di sekitar urang ulah milu bid'ah kok bid'ah sih kiai ngabejakeun jelema-jelema nu khusus lah nu salatna urang mah ulah geus ngeunaheun ku urang mah dita ulah salat ngeunaheun sok maksa bisa henteu tungtung nama lain katangkal eta teh panyakit entahan nya mangondang panyakit ulah geus usul we jelema khusus ulah urang kecuali anu mampu nya geus nyaho eta mah nyanggakeun sadaya-daya ngan urang mah tetep ulah milu besi aya ajakan-ajakan di masjid di lembur mana di perumahan mana musa ulah milu jeung eta jelema da ge salat teh sorangan bae teu kudu teh mah ahli ikhlas nu salat nageun ke aya doana Allahumma ya syadidal quwa wa ya syadidal mihal ya azizul zallat li izzatika jami'u khalqika ikfini min jami'u khalqika ya musinu ya mujammilu ya mufassilu ya munimu ya mukrimu ya man la ilaha illa anta bi rahmatika ya arhamar rahimin Allahumma bisayyidil hasan wa akhi wa abihi wajudud dan terus selanjutnya nyana maka pemikiran ikhlas jang kabehan geus nyana bae nu salat bawa urang mah tarima beres geus kadituna mere kadu bae ka nyana waduh disogok keneh bae burung geus ulah jadat aya geuna naon mental lain jang nyana jang umat kabehan upaya saralamat dan lain sebagainya dengan tanda engke tanda nyana nyieun salalim teh salamun nu aya dina Al-Qur'anul Karim salamun qaulan min rabbir rahim salamun ala nuhin fil alamin salamun ala ibrahim salamun ala musa wa harun salamun ala ilyasin salamun hiya hatta matla'il fajr salamun bima sabartu fa ni'ma uqbadar salalim disebutna dijieun disesuaikeun jeung rebo eta tahun eta nah make azimah geus ditulis di piring atawa di kertas balang-balangkeun caina ka sumur ka mamana memehna naon nginum cai eta heula disebut tolak bala. Nah, tolak bala baheula mah tolak bala teh di samping cai make dupi teh dijieun tina daun awi. Juruna engke aya 5 atawa 4 disebut dupi bisa anta wali baheula mah ngaranna dupi al-balad disingkat dupi jadi lain kupat tapi ngaranna dupi nah ulah gede-gede sok bade kieu bae ngadaharna eta moal nyeri beuteung mun ngadaharna sagede lantaran ngaran nyieun dupi mah hese nyieun kupat bae kupat make sayur biasa nu ngeuna endogan we saeutik itu bisa eta wali bade ngaranna dupi masyaallah mundek nginumna urang lamun bisa Allahumma kshif anna wasif annal balaa wal waba wat ta'un wal fitan wal mihan wal humum wal gumum wal kurub wal ahzan wasyadaid wasyarrul a'da ma la yakshifu bismillahirrahmanirrahim bismillahirrahmanirrahim oh cenah kiai panjang amat eta doana bismillah bae emang sia mah teu becus jeung embung sia banggeus geus didoaan ku kiaina nah eta mah tinggal urang nginumna bismillahirrahmanirrahim keur nginumna ulah napas mun keur nginum urang misalna nginum ye aju napas ulah naon sebabna sebab saliru jeung kebo da aya ge nu keur nginum napas mah kebo jadi lamun urang nginum aju napas eta teh kebo dongkol berarti ya itulah para jamaah kaum muslimin wal muslimat rahimakumullah rebo isuk ngaranna rebo kasan mun aya nu nyieun di tiap-tiap lembur ulah waka ngadaharna naon jeung ulah waka berangkat ka mana
diawali ku nginum eta heula etalah hasil menanti ahlil kasbi wa tamkin para ahli-ahli Allah Subhanahu wa taala. Cenah aing teu percaya masalah itu percaya. Geus datang ka mana kepercayaan orang-orang makin dekat ke Allah makin percaya gerage. Deket rasa hayang deket ke Allah ka ieu ka guru kege ka rasana lain deui guru ieu bahasana jangan jauhan ka Allah guru ieu mah bener ada ngadeketkeun guru ieu mah lain deui hiji-hijina guru kumaha hatena sebab di jero hate eta adalah ilmu teh lamun bersih dituangkeunna bersih sakumaha cai nu aya di botol lamun bersih cai heran ngurucurna heran di jero botol ternyata ieu teh aya kopian dikulucurkeun aya kopi ieu teh aya teh dikucurkeun aya tehan ternyata di jerona aya racunan jadi racun ilmu ge sarua ilmu na akur we ngan ieu kacampuran apa henteu ketika dikaluarkeun turulung waduh ieu mah bau kredit ilmu ieu karasa ku urang aya kredit asana ieu karasa ku muridna karasa diturunkeun ka set weh aya bendera konengan karasa tak urang nu ngadengekeun ge waduh ieu ilmu campur bendera koneng ieu ilmu ieu aya karasa kajen kukumaha ge antara nu bening murni jeung nu aya muatan eta bakal karasa percis botol anu dicicikeun kumaha caina di jero bakal kadeureu urang wani nginumna ketika treh dituruhkeun wih herang amat ieu mah malah kadenge zam-zam perebut urang lak nginah luar biasa ketika kadeuleuk urang heuy aya racunan tama budak embung urang dipaksa ge embung ieulah ilmu nu dituruhkeun melalui lisan nu aya di jero hate kumaha kacampuran di jero hate ketika kacampuran ku bendera koneng karasa aya konengan dak karasa aya kreditanan tama karasa ka aing ge asana nyulusup ka jero hate emang urang akur jeung aing dan lain-lain sebagainya tuh itulah ilmu eta adalah cai nu mantak urang sok ngabahasakeun panyiramkeun coba lembur ieu kan bahasana kitu siraman siraman mah cai begitu disiram orang racun aduh barang datang kiai eta urang lembur dieu kurang karacunan kabeh kunaon tuh racun bendera koneng gitu mah salah ngondang Masya Allah nu di ditu waduh karacunan bendera hejo di ditu nu di ditu sarua ieu hese tah hayang nu murni jasa supaya tarariis tatangkalan jararadi nyembrung Masya Allah mentak panyiramkeun si hade beta beusi aya racunan nah jadi rebo isuk rebo wekasan ulah waka ka mamana ulah waka ngadahar naon nginum cai salalim heula diunggah lembur nyararieun kiai-kiaina silahkeun terus ka embergeun terus pikeunnan ka masyarakat sak gelasna 5.000 wah aya racunan ieu kajian kumaha ge ieu kiai aya racunan ieu lamun aya make kos kituan ulah diinum geus bae diinum racun ya racun ikhlas itulah wa tasbutul qasama jeung tetep sumpahan hartina laksanakeun persumpahan bil qatli dina soal pembunuhan bimahalil lasin nu aya dina tempat laos artina di hiji tempat anu aya laos naon laos teh wa huwa qarinatun lisidqil mudai hiji tanda untuk menguatkan yakni qarina pikeun ngabenerkeun mudai kan kieu lamun aya seseorang terbunuh kemudian kanyawan pembunuhna gampang tinggal di tangan bae tah teangan lompat ka mana ge teangan gampang polisi neangan melacakna mudah nah kuari mah terjadilah pembunuhan ieu teu kanyawan saha nu ngabunuhna tah eta kan kudu diteangan
kanyawanana ieu di mana terjadina ternyata terjadina teh ieu teh mungkin bae di lapangan mungkin bae di pengkolan mungkin bae di kampung mungkin bae di gedung mungkin bae di jalan cai mungkin di jalan kereta eta kan aya tanda-tanda celidik melalui korena saha ieu terbunuh bakar urang mana ieu bakar urang Cikupa ieu pembunuhanana di mana ieu terjadina ternyata terjadina di Balaraja bakarna urang Cikupa terjadi di Balaraja maka selidik heula ku polisi pembunuhna kan teu kajauhan aya naon antara Cikupa jeung Balaraja terhadap bakar selidik apa punya teman henteu di Balaraja sanggeusna boga batur apa boga musuh teu di Balaraja tuh kan apa boga nyana teh kitu perusahaan teu di Balaraja apakah manehanana boga kabogoh anyar teu di Balaraja eta ka selidik eta laos garana tah mulai ayo coba selidik barang diselidik kanyahoan ternyata orang zae orang bakar teh ya boga musuh urang Balaraja beuki mengarah ya Allah ieu di kitab ge geus dijelaskeun percis kos polisi bae mah ngebatak ieu mah urang bisa jadi boga ilmu jiwa kabeh ieu ilmu kejiwaan ngaranna nah bakar terjadi pembunuhan dibakar orang Cikupa terjadi di Balaraja ternyata emang Ki Bakar teh boga musuh orang Balaraja Khalid ngaranna coba Ki Khalid aya di Balaraja ternyata beuki mengarah tanyakeun ka babaturan Khalid telah berapa lama Khalid menghilang komo lamun kieu mah kemarin mah Pak ada tapi hari ini enggak ada geus mulai mengarah laos ngaran Masya Allah ih datang ka kos kitu tah dibejakeun mantak carita teu kanyahoan eueuh ti dituna lantaran di kitab dia geus dipuat nu mata kurang teh melalui korena nyaho si A bogoheun ka aing kajen kumaha si B teu bogoheun ka aing melalui korena urang kan keur leumpang aya awewe di jauh keneh nyana geus mencrong we kan ka urang ajunyana merah senyum wih senyum mematikan Insya Allah luar biasa senyum racun ya kajian gue datang ke orang ka imah teh ngahuleng bae aduh aing mabok senyum budak eta tanda berarti perempuan itu udah enggak jauh bogoheun ka aing bebeja urang ka babaturan si anu bogoheun wah sia sepede atuh aing nyebutkeun bogoh teh aya tanda-tanda emang kumaha kitu tanda-tanda ti jauh keneh nya neuleukeun aju neuleukeun aju senyum katipu sia cek babatur emang nyana mah eueuh sia geus senyum bae oh emang kitu atuh sia mah katipu dasar haji pendi teh nya naon orenganan tah mah kudu dibawa ka grogol tuh giliran nu edan diajak senyum gue nyana nah ieu mah teu waras ieu mah waras ternyata oh ja benernya ke sakali deh coba sakali deh liwat ka dinya malah bangunnya teh mapag bong mengarah jasa tama mengarah geus tama geus ulah asa-asa deui geus kajen kukumaha ge bogoh 150% leuwih 50 tama persen ge wah urang liwat begitu liwat nyana tata dina neuleuh ka urang tungkul saenggeus tungkul ngabalieur ulah waka ditanya eta ngabalieur bermakna eta maknana makna teu bogoh eta isuk urang liwat deui geus duka nganti heula bae katilu kali ku urang ditanya neng sedang apa geus coba maning bawa ka Cisoka bae geus puter tasbih kajian kukumaha ge geus ya Cisoka teh bagianan eta mah kajian kukumaha ge make ini roa itu ada asaroko kaba eta garana korena tanda ieu keur carita soal trisno ieu mah ieu soal leup-leupan ieu eta kan lain nah ieu ge sarua polisi lebih jeli laos gara istilah fikih
Nah terjadi di Belaraja tanyakeun geus aya horeng boga musuh. Nah tanyakeun saha musuhnya na Khalid aya kamari mah aya leuwih mengarah. Tanyakeun ku ari ka pamajikanna ibu istrinya Khalid ya iya Pak Khalidnya kemana nggak ada Pak udah lama dia mah katanya kemarin juga sebentar Pak terus kemana lagi kali ini bagaimana sih Khalid kerjanya apa Pak dia mah Pak lah nggak karu-karuan Pak. Enggak, ini kerja sehari-harinya apa? Enggak tahu saya juga. Kadang-kadang bawa motor ke sini, terus motornya enggak ada. Udah banyak yang nyariin ke suami saya mah. Katanya pemalingan motor katanya. Lu ngomong yang bener atuh. Jangan pemalingan atuh kalau Melayu mah. Dia suka curi motor. Iya, lupa saya namanya juga orang Belaraja apalah, maaf Pak. Iya, tuh kalau sudah tuh lu ngomong. Atau bapaknya kan mengajarkan ngomong bahasa Indonesia aja. Atau saya juga ikutin bapak ganteng deh. Yo, aju bae, cek polisi nomor HP berapa? Lain ka Khalid mengkol goblok tak polisi. Iya cek polisi teh sambil menyelam minum air lah. Tolol polisi di akhir zaman mah goblok. Masalah can selesai jeung masalah deui kan eta. Aduh, eta mah di ditu di Lampung. Nah ini kan geus mengarah ya berarti kejahatanana ya geus aya mengarah ya. Oh berarti suami ibu banyak yang cari katanya pencuri motor kata orang saya nggak tahu sebab udah beberapa hari ini ada yang kesini nanyain suami saya katanya hilang motor katanya sama suami saya terus suami ibu kalau ditangkap udah bodoh lah mau dimatiin juga nggak apa-apa emang kenapa nggak bener suami saya mah nah geus mulai dah istri dah baik geus ngomong kos gitu jual bae anaknya ini siapa ini anak Pak Khalid bapak di mana bapak saya mah biar ku galedeg aja Pak geus mengarah ya itu bener berarti tinggal diteangan kan Khalid teangan heula ye nah ieu ketika Khalid tertangkap nah ieu perlu persumpahan iyalah karena saksi teu aya pelakuna diperkirakan dia aya zon aya sangka-sangka kuat lantaran hiji antara Bakar jeung Khalid aya pesetruan dua dari teman-temannya ketiga dari istri opat tina anak nah ieu kajen kuku mah perlu sumpah nu kos kitu mah watas betul qasam waduh mantep geus teu kudu sarakola polisi ngaji ieu be jadi ieu polisi ngan henteu boga balok urang ya berelah kurang balok kalapa lah di dia tes betul kosama tetaplah urusan persumpahan fil qatli di dalam soal pembunuhan bimahali laosin yakni wa huwa qarinatun lisidqil mudai laos eta adalah hiji korena pikeun ngabenerkeun mudai bi anu jida qatilun bimailatin secara kapangi ki Bakar anu terbunuh di hiji tempat di Belaraja misalna au qaryatin sagiratin liadai atau di kampung nu leutik nu aya permusuhan terhadap Ki Bakar maka didinya kudu diteangan nah engke terjadilah berjalanlah dengan persumpahan Masya Allah ataparraqan hujamun atawa Ki Bakar terbunuhna ieu teu kanyahoan lantaran ieu aya hiji sumur kemudian sumur tersebut teh caina diperebutkeun ku batur jelema di mana-mana datang perebut ternyata Ki Bakar paeh di dinya tah jelema paberencai kabeh atawa merebutkeun hiji perkara model di Baitullah lah di Baitullah kabeh ge hayang kanyium ngecup Hajar Aswad kemudian jelema loba di dinya teh wah perebut terjadilah Ki Bakar paeh di kerumunan orang banyak nu perebut Hajar Aswad iya kan perlu diketahui saha pelaku pembunuhan anak jelema kan loba jasa di dinya nah ieu taparraqo anhu jamun tetap diselidik saha pelaku pembunuhan apakah memang akibat tina perdesakan apakah memang aya unsur-unsur anu memang kesengajaan eta
kudu dikanyahokeun menurut agama. Masya Allah. Wahara jasa di urang mah ai sumur mah eueuh nu perebut, kemudian Baitullah ge eueuh aya ge perebut karcis film. Lantaran filmna ieu film rame terbatas. Muatna ngan saukur 300, sedangkeun jelema nu endeuк teh 1000 perebut karcis, bloon eta jelema. Tah eta teh kos kitu tah, aju berdesak-desakan di loket pae. Ieu perlu apakah aya unsur-unsur kesengajaan pembunuhan? Ieu kudu dikanyahokeun, laos ngaranna selidik siapa yang meninggal di kerumunan orang banyak. Nah, atawa terjadi model demo, besar-besaran, pakai air gas, geus kitu caritana di kerumunan orang banyak aya nu pae. Ta eta pembunuhan di kerumunan orang banyak, apakah memang akibat daripada kerumunan terdesak-desakan atau memang nyana aya anu ngahaja ngabunuh nyana? Ieu kudu kanyahoan. Masya Allah, sejauh etalah Islam untuk mengabaikan tentang kejahatan-kejahatan jeung bakal kajahoan bae ka jeung kumaha ge. Di Indonesia sanggeus kanyahoan. Si A pelakuna urang teu daya teu upaya, si B pelakuna teu daya teu upaya. Lantaran naon? Lantaran seperti dikondisikeun. Babari jasa ngondisikeun pembunuhan. Hendak dibunuh dengan begitu saja gampang bae di Indonesia mah. Contoh, jelema terlalu sangar jasa maka diuntitlah oleh negara melalui polisi, melalui ABRI, bunuh dia. Babari jasa eta teh soal-soal ngabunuh nu kos kitu, komo bugot-bugot mah. Ieu mengkhawatirkan di negara. Jadi pengacau negara. Cara ngabunuhna gampang jasa. Tambah geus aya di kantong. Geus aya di kantong babari jasa, nyana naik motor. Tembak, geus kabur. Atuh nu nembak lagi polisi. Kadang-kadang ti Mabes, kadang-kadang ti ABRI dan lain sebagainya. Geus terkondisi gampang jasa. Seperti jelema mengendarai mobil, tapi ternyata di kaca. Hebatnya saya peluru nembus kaca, tendang ieu. Saha nu boga peluru model kos kieu jeung sehebat amat keur mengendarai kendaraan di tol tapi bisa tertembak begitu. Lamun lain terlatih kan moal bisa. Lamun terlatih berarti teu jauh ti polisi jeung ABRI. Tiga moal selesai tama urusanna emang endek dirapihan tama endek dibeakeun tama kos kitu. Terjadi seperti eta sering, tapi tanggung jawab di akhirat tetep bae. Tetep bae. Nah iya seperti kos gitu ngaranna laos. Ta eta teh terlacak sebenarnya mah babari. Gampang tamanu kos kitu mah. Urusan dunia gampang, tapi di akhirat tetap kudu aya pertanggungjawaban. Masya Allah. Atau bugot, jelema anu nentang terhadap pemerintah, bugot ngaranna. Tergantung ke pemerintahanana. Pemerintah teh ieu teh pemerintahan Islam apa pemerintahan lain. Ketika pemerintahan Islam jeung pemerintahan lain Islam beda bugotna. Ulah sabugot-bugot da urang lamun maca di koran, di majalah dan informasi televisi bugot anu nentang pemerintah bugot baik. Dan bagaimana ieu urang lamun nentang ka bugot tentang ke pemerintah, urang dilawan. Ieu kumaha hukumna? Tergantung kumaha nagarana jeung naon nu keur dilaksanakeun ku negara eta. Wah, jadi panjang acak-acakan. Mantap ngaji dong. Geus aya kabeh di kitab teh geus aya kabeh eueuh nu kaliwat setik-etik acan. Andai kata negara Islam berbentuk khalifah atau naon bae, tapi negara Al-Qur'an bugot ieu perlu dihabiskan. Ketika negara lain negara Islam, negara ieu negara demokrasi, berarti salah satu rakyat ieu nentang teh ieu karena aspirasina. Karena dari rakyat untuk rakyat, lah bohong. Ieu mah keur carita baheulanan. Dari rakyat untuk rakyat. Naon deui? Oleh rakyat, itu bohong. Nah, kuari ditentang, temenang dibunuh. Urang lamun ngabunuh nyana lain syahid. Urang lamun merangan nyana, urang terbunuh henteu syahid. Biasa bae. Naon sebab paneta penentang ge kapan lain agama. Eta mah bentuk negarana negara juri kapan. Mantak sih gade. Ieu bugot bae, tapi bugot lain bentuk Islam, lain Al-Qur'an nu diperjuangkeunana. Mantak ulama KBG
eta baik sabarodo sama kos gitu mah hese ngahukumanana dilawananku urang ditentangku urang kabunuh henteu syahid naon sebab bentuk nagarana doh nu teh pake perhitungan kiai mah maca kitab adu demo tungtung kan ieu demo ieu ngondisikeun pemerintah ieu ti rakyat diadukeun kemudian ieu organisasi Islam ieu organisasi diadukeun iyalah nu perlu dipikir ku urang masalahna lamun terbunuh engke terjadi kumaha apakah ieu teh menang ganjaran syahid atawa said ieu kan cilaka urang tah di Islam geus diatur sedemikian rupa rapih nu tinggalin saya tiga can hatta terjadi pembunuhan ge terlacak kajen ku kumaha ge sekalipun ieu mayit geus dikubur buka kembali atau dicoba terus dilacak-dacak moal datang ketika panggih kajian hukum hage sebab naon rakyatna perdesana per RT-na kaitung KTP-na aya kemudian diselidiki ku urang si korban ieu jeung kembur ieu kumaha si korban jeung seseorang kumaha si korban boga hubungan dagang boga hubungan politik boga hubungan budaya si korban boga hubungan cinta si korban boga hubungan naon bakal kalacak kajeun ku kumaha ge ieulah laos ngaran eueuh anu terlacak kajeun ku kumaha ge nah ieulah bi anujida qatilun bi bahilatin nah kapanggih ieu nu terbunuh korban di hiji daerah au qaryatin saghirah li adaihi atawa di kampung letik anu maneh-anana boga beberapa musuh di dinya atau perrokoan hujamun atawa tadi padesak-desak kemudian terbunuhnya na pamerencai jelema ieu ge perlu diketahui mantak lamun ti organisasi mah gampang cokot kepala organisasina ieu terjadi pembunuhan adili nyana coba boga rencana dan selanjutnya atau henteu kumaha geus IT nagara mah geus gampang jasa tah mah cetu jasa seperti terjadi Bustomi naon karang Serang teh Cecep Bustomi moal kapanggih pembunuhna kajeun ku kumaha si cetu eta lataran nyana eukeur mengendarai kok hebat amat tepat sasaran dan lain sebagainya geus ulah dimasalahkeun berarti eta mah urusanna negara geus kanyawa nya kitab kajeun ku kumaha ge sehebat eta jeung setapat eta urang naik mobil atuh ieu mobil lagi mobil kacana teh teu peupeus acan bahkan geus anti peluru ge geus bisa bae nu kos kitu mah anti peluru teh jang rakyat jangnya nama teh nembus bae pokos tank baja teh geus teu bisa ditembak tapi ngalawan Iran mah tank baja tembak ku Iran teh nyeterum parae kabeh nu jerona ge di atuh nu mantak Israel kaget ge stop heula ieu tank baja aing barareak jeung jelema-jelemana tan tank baja mah amfibi ka laut bisa di darat bisa ditembak moal teurak dibom moal nanaon tapi ieu mah kena tembakan teh henteu urung teh naon ngan di jero pararanas marae kabeh ye atuh kumaha tank baja teu leumpang nu itu teu leumpang cek Israel ke lagi cek Amerika nanti dulu selidik heula ternyata aya bom leutik jasa sagede kieu peluruna beri di dalam di dijana Husein waduh ya si Husein Iran mah pangaranna beda-beda banyak Hasan Husein Ali Hamzah eueuh Pendi eueuh waduh lamun toko ekstasi mah aya Haji Supendi wah tah iya Iran lain lalagan stop cek Amerika nanti dulu kok bisa begini nih berarti jitu jasa tan lain lalagan muntak wa fauqa kulli dzi alim dil saluhureun nu pinter aya nu pinter deui Amerika geus ongkang-ongkang tank baja aing saha nu mampu tembak ku Iran tes nyetrum kabeh pae sampai kuari can kedeteksi Iran kumaha eta memproduksina batak ditangtangan sini ayo perang sini cek Iran masyaallah teh urang kos kitu teh apaan masyaallah lain lalagan pesawat ditampa awak hese dikendalikeunana lantaran ketika ditembak ke urang jang naon kan saukur kapalna doang tetapi Iran mah hebat jasa eta tembak kena sasaran balik ka ditu ngajegur di ditu
mengendalikan make remote. Masya Allah haju remote nah HP di bebek. Ya Allah ya Rabbi. Jadi BlackBerry teh lain pakai bobogohan, pakai perang. Mantak kaji pengen dibuka 5 ge BlackBerry na yang kipu doli. Masya Allah ya tah horenganan nya nama jang Trisnoan. Iran hebat jasa lain lalagaan tuh eta ngan ekte di expose lantaran setiap nu memalukan ieu keur carita ka deteksi bae kajeun kumaha ge wayahoan bae geus aya kabeh di kitabna kajeun kumaha ge kos sahebat eta teu peupeus teu naon bolong saeutik korban terjadi sehingga nu teu jauh mah kok hebat amat saha ieu pelakuna penjahatna luar biasa atuh lain penjahat mah jadi negara kos gitulah seperti eta bakal kanyahoan laos garana bi anujida qatilun fi bahillah au qaryatin saghira li adai au tafarraqan hujamun di kerumunan orang banyak misalnya main bola halo Inggris biasana dar aya nu pae tilu obat apakah memang nyana karena desakan apakah memang aya unsur kesengajaan perlu dikenyahoan Gus gitulah laos garana walau taqobala wallahu alam.